alam dunia beki keeng loba jalma nu malaweng nu doraka beki anteng kana ibadah temayang Abu zina ye kita brek nyaritakeun zina. Masya Allah. Di antara tanda akhir zaman deket ka kiamat wa min alamatis saah kasratu waladiz zina. Tina sawarehna tanda geus deket datang kiamat loba anak zina. Insyaallah kuari lain di kota-kota gede bae kampung-kampung kuari perzinahan geus merajalela mabok geus merajalela zina suhara jas ngomong salah teu ngomong salah geus kitu bae teh lain kiai jak kiai da zina lain kiai jak kiai na ge mabok emang kiai nu mabok mantak lamun polisi mabok wajar polisi mabok nah cak polisi aing mah diwajarkeun tangkorak sia meureun atuh jak kiai na ge lamun mabok emang nu mabok kiai balaya. Coba kiai cenah bejakeun moal emang ngabejakeun teh loba bae ulah kaget mencana kiai nyaho nu bebeja ka aing aya kiai ti Jakarta bebeja ka kula silaturahmi sanggeus silaturahmi ditanya ku kula status bawahnya dai saya kesini mau tanya sama kiai saya kalau enggak pakai ekstasi saya enggak bisa ngomong bagaimana cenah kiai budak kudu dibodem ya budak sakai kiai goblok gitu nyaho kula lain hiji sakula dipancing lah ada berapa teman Bapak Ustad ada berapa ada banyak siapa dibejakeun mujana A B C D oh jadi tak ke jadi lamun teu nenggak heula nyana teh grogi daetan mantak nenggak heula geus jana atuh tenang sakana nyaho kula disebutan punya rekannya nate A B C mantak kurang geus jaho jasa lillahi ta'ala lain lalaga Allahu akbar atuh kumaha teh nyaon aja nyana silaturahmi aja bebeja kos kitu nyana dek ngajakeun hukumna bagaimana tuh kiai masyaallah kari si ku kabalingar teuing cakate atuh dek naon nganasehatan batur sia pinuh ku tai mah goblok cakate teh ayo kos gitu segala watak lamun kula na ngadenge teh ki di anu cenah aya kiai anu oh bagus nyaho padahal mah teh di kiai diadu cenah muludan aya kiai anu oh bagus tetep bagus bae tapi nyaho teh mah oh anu pernah dicaritakeun teh sugan ku aleung geus tobat cakate teh kitu nyaho teh kula nyana dipancing ku kula sabaraha masyaallah Inggris bentak atuh dasar ke masyarakat geus kieu bae atuh ya kiai na mabok atuh kumaha kiai na mabok kos polisi nangkep sakitan mabok polisi geus beres asupkeun ka penjara beres gasupkeun nya na mabok saya kalau enggak mabok enggak bisa nangkep dia goblok udah coba eta polisi eta kos kitu sajana ge moal bejakeun pokona nyaho aing 155% nyaho jauh jasa tapi tesa kabeh polisi kos kitu aya nu bager mana nu bager nyaho kula nyaho aya seorang polisi datang ke kula nyana nanyakeun Pak Kiai saya silaturahmi di samping silaturahmi ini saya mau tanya hukum emang kenapa saya diangkat oleh seseorang kemudian seseorang tersebut yang angkat saya tidak punya anak istrinya juga tidak ada sekarang meninggal dunia saya anak angkatnya kemudian tidak ada oret-oret hibah atau apa jadi ini harta banyak
Saya ini anak angkatnya, tapi saya tidak dihibahin dan tidak ada tanda-tanda surat bahwa itu untuk saya. Ini bagaimana? Atuh sekolah itu mah bukan bapak mah tuh nggak ada hak. Ya nggak apa-apa ceknya. Tapi ini harta harus dikemanakan. Saya akan tasaruf ke cak otak kula. Eleku polisi anak ustad. Anak ustad mah ribut ya. Tapi ya polisi mah hebat. Lu hebat dibejakeun hebat bae kula. Hebat eta teu daekeun. Berarti nyana ieu pungli di jalan ge moal daekeun ka jeung kumaha ge. Eta tinggal dicokot doang ku nyana. Jabatan aya di nyana nu nyaho kabeh ge. Nyana anak angkatna bapana maot pamajikanna geus ti heula. Tinggal sanyana-nyanana doang. Mamang eueuh uah eueuh nyana bebeja. Tinggal sanyana-nyanana doang. Nyana polisi atuh matak naon dilegleg ku nyana. Tapi aya imanan. Teu kula datang ka Rimbasak. Oh, cakate berarti tasawuf di polisi. Hebat ya polisi. Tanya heula ku kula lalaunan dari mana? Dari Jawa. Nama beres bade bejakeun ku kula aya. Terus pernah nyantren pantes. Masya Allah. Atuh polisi ge nu bener mah bener bae. Atuh bener bae. Kiai ge teu bener mah henteu bae sarua bae. Ji atuh nu kiai mabok kula nyaho. Polisi bener nyaho ngan lolobana tuh bener polisi. Tapi aya nu beneran eta hiji di Jakarta deui hebat jasa dawa polisi masyaallah nyana datang ka di berunuh ku babaturan-babaturan rekan-rekan lantaran urusanana urusan obat nangkep gitu amal diperpanjang tapi hebat eta polisi tetap gitu. Wah, aya keleh atuh di negara teh polisi nu jujur aya, abri hiji dua nu jujur aya. Tapi kuari unikna ya unik di luhur pasini. Presiden dipasinikeun, tapi Kapolda cicing bae. Danrem, Dandim, luhureun Dandim naon? Terus tanya kan? Naon? Nu jaho sih mah. Urang mah nyaona geus saukur di polsek teh naon ngaranna tah? Koramil naik ka kabupaten naon? Kodim. Nah Korem 2 naik deui ka luhur naon? Kodam naik deui ka luhur. Heuh teu panggra mah etang di Kodam teh sih kumaha sih. Tuh teu nyahoeun sagala mabas mah polisi atuh. Aing mah geus ngeunaheun ieu kos kieu ngaji jeung nu bodoh teh ngeunaheun. Geus saya mah rombongan nu bodoh belah aya mah geus. Entek aing teu kanyahoan salahna ge. Siana bodoh. Saricing wae di luhur teh pa dieu teh dipasidikeun kitu kudu bertindak berarti kan aya kerja sama tinggal gitu doang. Geus tarariis we tinggal rakyat teh nempo bae ka luhur ji pasini geus tungkul deui macul deui ngadenge deui pasini ji pasini triliunan dagang toge deui geus tentrem masalah geus kajen nyana-nyana urang-urang kege di akhirat atuh moal kasaliru kege nyana make bendera korupsi menuju neraka jahanam kurang didadahan padadah Pak goblok sia dadah aing di neraka dadah. Saya di mana? Sorga dong Pak. Wih, saya nggak korupsi, cuman duit selawat doang Pak. Aduh, ayah beta kiai korupsi nadi. Insyaallah kali. Yazilah ambalaya. Masya Allah kali. الزاني الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة والله min maradi azaniyatu ari awewe nu zina wa zani jeung lalaki nu zina fajlidu wajib kudu dijilid kula wahidin saban sahiji minuma tilalaki jeung awewe anu zina teh 100 jalda 100 jilidan teh dilaksanakeun ayat ieu di negara Indonesia
sebab Indonesia lain make hukum Al-Qur'anul Karim tapi make hukum HAM KUHP. Geus teu aya urang menuturkeun Belanda, Amerika, Yahudi. Masalah. Ayo bae geus aya betah mah. Keur jaritakeun Quran mah jilid. Ketika negara tengah jilid bakal ditanya enggak di akhirat. RT. Aduh, aya naon? Abi malah teu daya teu upaya boblok sia. Masyarakat sia aya nu zina. Nyaho sia? Atuh nyaho ja abdi anu nyidang nage. Kunaon sia? Henteu ditindak sesuai dengan Al-Qur'anul Karim. Kan kula mah boga atasan kepala desa. Abdi masa pira pamong. Saha lurah sia? Juned. Panggil Juned. Lurah. Yaho masyarakat sia anu zina. Terang. Kunaon ku sia teh ditindak sesuai jeung fajlidukul lawahidin minhum majil jalda. Miata jalda kunaon? Abdi mah pan boga atasan teu sewenang-wenang ge abdi kan aduh bahaya. Sa atasan sia? Samopo. Panggil camat kitu kene, panggil bupati. Weuh, geus direnteng-rentengkeun. Bupati dipanggil, gubernur pan abdi mah boga atasan. Saha? Ya yang sudah maklum. RI 1 panggil. Cek presiden saya kan cuma melaksanakan itu kan hasil godogan DPR diparanggil. Wah, geus moal bisa ojah ya dihareupeun Allah mah di Rabbul Jalil. DPR dirantai, MPR dibelenggu. Seluruh pemerintah dirantai. Kenapa tidak melaksanakan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim? Enggak, apapun yang terjadi ngegejebu. Kuari mah tenang, ada harga aja sekian. Tah fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kunaon teh dilaksanakan? Tuh, tinggal kiai dipanggil. Kiai. Aduh, malaikat lah gandeng-gandeng. Sia. Yaon teh raya sia anu sila. Yaho. Kunaon sia cicing bae? Abdi unggal ceramah nyaritakeun. Ngaji nyaritakeun. Abdi mah sakadar ayat nyaritakeun ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Adapun boga kewenangan adalah pemerintah kahayang abdi maksa jilid. Abdi enggeus nyampaikeun ka pemerintah tapi pemerintah kitu-kitu bae. Hampura malaikat. Gagah kiai mah. Panggil Ki Podali. Sarua. Bohong sia. Sia mah ngajinan teu karena Allah. Mana aya sih Ki Podali ngaji teu karena Allah? Aya teh sia balik deui sorban tinggalin. Sekali-sekali. Ya Allah. Aye, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ya Allah karim. الآيات والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما Ieu dina sahlapat nama mun kurang di tangan dina Al-Qur'anul Karim teu aya tapi wa baqiya hukmuha hukum nama masih kene aya dicukupkeun ku ayat Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Urang mun ngaji usul fikih nyaritakeun tentang ayat nasih mansuh, aya nu dinasah lapat jeung makna, aya nu dinasah lapatna hungkul, maknana tetep. Wah, eta bagian kiai. Bagian ustaz santri. Mun dicaritakeun ku ari atuh sada jadi caritakeun ke sapira dagang. Dek nyaho di mana? Kapuyang-puyang. Nyaritakeun kos kitu. Geus teh mah kos kitu bae eta urusan tuh. Baheula aya hiji jelema ngaranna Ki Maiz jeung Ki
jenyigo media nu diceritakeun dina hadis Bukhari ketika turun ayat fajlidu kulna wahidin minhuma mi'ata jaldah nyana ngalakukeun zina sanggeus ngalakukeun zina mata hate inget ka akhirat ieu di akhirat mangke bakal dibeuleum di neraka jahanam boro-boro engke ayeuna kena rokok bage kena kembang api bage sakieu panasna komo engke usul ka Kangjeng Gusti abdi teh galaksanakeun hiji pagawean nu teu bagus naon abdi teh ngalakukeun zina cek Kangjeng Nabi lain zina meureun ngan ciuman doang zina dianteu ku Kangjeng Nabi teh langsung meureunanan ngan sakadar sosonoan kitu doang. Maaf saudara Samsudin atau Haji Dadang Pasar au Pasirawi Pasirawi Gintung harap pulang karena saudaranya ada yang meninggal dunia. Saudara Samsudin atau Haji Dadang Kampung Pasirawi Gintung. Nah iya Nimais bebeja ke gobedia bebeja sabada dibangbalarkeun tetep ngaku akhirnya diranjang begitu ditanya geus kawin ya ontoran ranjang sampai empae nyokotan batu sahabat segede kieu ditimpa ceger cek sahabat kula tewasa ketika kena huluna haju mancer getih. Masya Allah asana ngaleketeh cak jadat ketika huluna kena terus malancer terus anu kena matana mata mancer kuabeh ngarasa teu daya teu upaya tapi ketika bebeja ka Kangjeng Nabi can sabaraha siksa dunia mah engke mah dibeuleum aut-autan kabeh bakal kala luar getih jeung nana Rasa Kimais jeung Ki Gomedia dipaehan diranjam datang ka pae. Bejakeun ku Kangjeng Nabi sesuai jeung hos rohna diangkat ka surga Firdaus. Masya Allah milih dirajam di dunia. Eta lamun dilakukeun ku hari di Indonesia rajam atawa had setengah negara baya kabeh. Setengah negara bisa. Mun urang ku hari jumlahna aya 250 juta berarti ke 100 juta bayar rada kosong ya negara ieu rada kosong ya Allah nu zina tetep bae di lembaga gede berduit dah hese jaritakeun lah iyalah zina jadi hukumna ranjam lamun muhson gair muhson jilid Masya Allah ila juzakari bifarjin muharramin li ainihi khalinani syubhati mustan yujibul hada ari ngasupkeun zakar teu kudu sapanjang zakar asal hasapah na asup mun aya hasapah teh gegending teh helm ngasupkeun helm na geus wajib ukuran hasapah mun eueuh hasapahan ukuran hasapah urang Indonesia sabaraha senti nyana mah eueuh hasapahan diukur bet tangtungan model kos kieu akurkeun jeung nu aya hasapahan sabaraha senti haju asupna sakitu majis wajiban masyaallah diasupkeun anak ka mana bi farjin muharramin kana farji anu diharamkeun kabobogaan awe
bobogaan belah hareup paranti eta tur nu diharamkeun zatiyah ngasupkeunana sepi tina subhat lain wati subhat tur mustahan cek watak artina parji bangsa Adam nu hirup mustahan ngaranna pikahayangeun biasa nu hirup mah beda jeung nu pae na ieu yujibul hada ngawajibkeun kana zaid zina jeung ngindun ya ngasupkeun bobogaan atawa ngasupkeun hasapahna atawa ukuran hasapah bagi nu eueuh hasapahan diasupkeun kana bobogaan awewe nu diharamkeun ngasupkeun anak lantaran eueuh hubungan pertikahan sepi tina subat lain wati subhat tur pikahayangan sebab hirup zaid zina wajib dihad indun wajib dihad lamun guer muhson 100 jilidan ya Allah ya Rabbi Quran jelas jasa sebab naon nu mantak dijilid abeh aman negara sebab urang wajib ngajaga turunan abeh agama kuat wajib ngajaga turunan berarti teu meunang diacak-acak ketika jelema zina ngabogaan anak zina agama moal maju dicekal ku anak zina acak-acakan kajian kukumaha taya urang wajib ngajaga turunan berarti urang teh wajib ngajaga turunan geus kulantaran wajib ngajaga turunan melalui pertikahan atuh mun urang teu ngajaga turunan yakni zina kena sanksinahan mun guer muson raja Allah karim masya Allah hartina hati lamun muson jilid 100 jilidan fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah sajaba dijilid tagrib iceun 100 km atawa ka tempat anu kira-kira jadah hese balik deui heulana lamun nyana muhson panjang sampai pae Allah karim kumaha kiai lamun ayeuna mah hiji awewe ngasupkeun bobogaan lalaki ngan bobogaanana ieu pisah ti lalaki artina pisah ti lalaki teh buntung aya hiji lalaki tabrakan barang tabrakan kagencet bobogaanna buntung ancleng ka hareupeun di marangda aju nyirangga ke teu dicekel kunyana dibawa ka kamar ditanang diteneng kunyana teh jakos kieu horanan disebut hulu kuya jalain hulu orai jalain ieu mah sakumaha ieu mah supa nu karak bijil teh ya kunyana ditunang diteneng kebal-kebal meureunanan raya aya rada aya ser-seran coba cek nyana ieu lamun diasupkeun ka bobogohan aing meujeunna tan teu tolol terang da aing kumaha ngomongna atuh ya aya di kitabna kumaha tuh mah jadi diomongkeun dan mentak ngaji teh kos kieu ngomongkeun nu kieu aing pegel ye aing pegel ya teh diomongkeun ngaji aing diomongkeun eta kos kitu tah masyaallah kumaha tah diasupkeun ku si Sarwiti biasa ngadeuk rada aya peureum-peureumman seti aing kumaha ngomongna atuh ese tah geus moal panjang-panjang lah nu jelas mah Sarwiti manggih barang lalaki kemudian misah kagencet tadi tang mental
aju diasupkeun inu dimaksud wajib dihad teu eta kan nu dimaksud nama yo di satua kharaja bi mutasilin kajaba ku ayana kecap mutasil bahasa ilaju zakar hiji lalaki anu itisal kalalaki manis tadkhalat zakaron maktuan aya awewe sarwiti ngasupkeun zakar lalaki bari coplok ti lalaki misah eta mah pala hada alaiha teu wajib dihan teu ngan tetep doraka mah doraka ngan teu kudu dihan Masya Allah kumaha deui lamun aya awewe ngasupkeun zakar ngan lain zakar jelema nyi sarwiti liwat ka kandang kuda aja aing kumaha ngomongna tuh deui aing mah balik teruskeun atuh lah kuda keur gaceng aing teruskeun ku sia ngomong lah ya aing kudu kumaha atuh kuda gaceng aja kunyana dipotong ceknya lumayan yang omeun dibawa ke kamar diasupkeun kunyana jelema eueuh ceknya lah aya bobogaan kuda bae sedeng ieu lah jadi diasupkeun jadi potong kudana na eta tetep teu wajib had sanajan henteu potong misalna kuda keur gaceng haju sarwiti nangkep di handap ngadaplok ka mah kuda de kebo lah pokona mah tetep henteu kudu dihad lain kudana lain kebona sarwiti na teu kudu lantaran eta mah lain jelema doraka mah doraka ulah hajuki cek awet na iki mah cenah meureunnan lumayan ye lain tetep doraka kan teu kudu dihad teu kudu dihad Masya Allah kumaha lamun kieu Isarwiti boga kawauna ngaranna Betty kakaler ka kidul kawetan ka kulon nya sok babarengan jeung si Betty ya guruntas gerentas bahwa si Betty mata majalain jelema normal ya na disebut lalaki jalain disebut awewe lain berarti mah banci barang keres di deuleu ku si Sarwiti teh dibuka sampingna barang dibuka sampingna bener horeganan aya dua alat anu keom aya anu nangtung aya Sarwiti ge kapi asem sakira ya bukan dua kieu nah ieu aya dua jadi teu jelas ka dieu mah ieu jarang sebenarnya nu dua kieu jarang ngan aya muskil ngaran jadi muskil teh can kanyawan lalaki jeung awewena disebut lalaki ja aya nu mesem disebut awewe ja aya nu nangtung ieu can kanyawan di deuleu bogohna kadang-kadang nya jeung lalaki resepna ka lalaki berarti awewe kadang-kadang jeung awewe resepna ka awewe berarti lalaki berarti muskil ieu can kanyahoan apakah status lalaki apa status awewe kan engke urusanna waris lamun bapana maot mun bapana maot ieu nya na warisanna sabaraha mun lalaki atul li zakari misal unsayain duh kalian awewe lamun awewe atuh sabagian lantaran ai lalaki mah nya nyuhun nya nanggung ari awewe mah ngan nyuhun doang teu nanggung ieu sarwi teh ieu kitu Betty mun bapana maot ieu nya na tak kasupkeun ka lalaki kasupkeun ka awewena kudu jelas heula ulah muskil sebab deuk dibagi waris mun nya da bogo ka awewe lalaki bagikeun bagian lalaki namun nya na awewe atuh bagianna awewe ieu mah can jelas disebut lalaki ja osok jeung awewe sok jeung lalaki berarti awewe disebut awewe sok jeung awewe deui berarti lalaki hese tanya teh muskil
ulah nyaritakeun urusan muskil kuari mah nyaritakeun sarwiti babarengan jeung muskil kunyana dibuka aya dua barangna can kajawan lalaki jeung awewena haju kunyana ditoel-toel hudang si betina mah kerek ditoel-toel hudang kulantaran sarwiti rangda pangangguran nyeklak nya di dieu nyeklak di luhur nah nu jadi masalah ta ieu sarwiti ngasupkeun barang muskil eta teh wajib apa henteu dihad henteu tetep teu wajib dihad dataran lain zakar lain lalaki ilaju zakar teh kudu zakar lalaki anu masih keneh antol jeung dirina ya Allah kurang kumaha agama jasa ki jelasna anu diharamkeun li ainihi ku zatna ieu ngasupkeun kumaha lamun teu diharamkeun jadi nafsil amrina je mengharam haram ngasupkeunana zatiahna memang haram kumaha lamun zatiahna teu haram atuh teu wajib Zaid kuari sok SMS-an jeung jahe SMS ketemuan lah di McD. Wuih. Kotaan nih mau kotaan nih. Obrol tas ngadahar goreng kotok. Jore amat kadang-kadang nya. Goreng kotok. Di McD jadi goreng kotok atuh. Masya Allah. Guys pakai bahasa kelembur deh guys. Ulah pakai bahasa kota-kotaan ini tersep. Nah, nyana janjian kita masuk hotel yuk. Oke deh, masuk hotel dibuka. Begitu dibuka zinahnya. Begitu zina beres seri, nyana barang seri. Kak, hah? Ji, emang siapa? Itu gua pemajikan kakak. Orenganan pamajikanan. Pamajikanana nyarupaan si jahe nu tadi. Jadi jahe bukna kos kitu kunyana ditiru ka salon, kemudian emang aya mirip-mirip lah, mirip-mirip kan baheula ge. Aya Bunyamin, aya Arif, eta kan mirip tah kos kitu tah. Aya Jojon, si Jona kan mirip tah. Aya Oma Irama jeung Nano Roman sapat eta mirip tah. Nah, jeung Dedi Irama kan eta mirip-mirip tah. Cak sia aing mah. Mirip. Lamun di Indonesia loba nu mirip-mirip loba ya Tio Octavia baheula aya nu mirip kemudian Yani Rahman aya nu mirip di dunia urang lamun nyaritakeun Jobo naon ngaranna 007 James Bond eta teh kan aya nu mirip tilu di dunia nu miripna ge nah Bruxelles eta teh bintang film ternama dunia eta teh nu miripna di dunia ya tilu lain lalagaan. Nah, baheula aya bintang ternama India Hema Malini aya nu ngarupaan di India keneh. Teh. Ieu keur carita nu nyarupaan loba jasa nu nyarupaan. Loba ieu ge pamajikanana teh sarupa jeung jahe nu tadi. Nyana teh mirip-mirip barang datang ke hotel biasa bae. Oh, pikiran ki Zaid nama barang geus. Ngobrol je orang pamajikan anak nyangka nyana si jahe kabogoh nyana geus dekat zina barang geus beres orang pamajikan anak atuh teu kudu dihad atuh kudu ja pamajikan nyana hebat teh budak teh bisa nyarupaan kos gitu hebat eta Masya Allah ngan moal aya di dunia nu sarupa kakawasan Allah subhanahu anu akur moal aya geus nyatakeun moal bae adapun mirip-mirip aya Bunyamin jeung Irfan Akur Arif Tumuridiana teh Hema Malini jeung eta akur kemudian to loba nu akur coba ge tilik-tilik nu aslina jauh tetep henteu teh akur aya persamaan lamun ditilik-tilik ge sabat moal akur. Nah ieu mah keur nyaritakeun hukum Zaid zina
ternyata asli nama horenganan pamajikanana ieu kanyata kenal bi farjin muharramin li'ainihi ngasupkeun ka farjin nu diharamkeun ngasupkeun mun diasupkeun haram hakikatna zatiana haram ternyata dianggap punya haram barang geus sadar horengan pamajikanana teu kudu diihat. Ya, Masya Allah karim sepi tina subhat lain wati subhat lantaran wati teh aya wati subhat subhat teh kabagi tilu aya subhat fa'il aya subhat mahal aya subhat jihad ke dicaritakeun tentang subhat subhat fa'il sepertinya natenya hun bahwa eta teh pajar lain pamajikan horeng pamajikanana eta teh subhat mahal subhat fa'il mah nyana teh tenya subhat mahal disangka bahwa eta pamajikanna padahal lain aya subhat jihad nikah tanpa wali. Eta subhat eta kos karena itu ngaranna teu kudu diihat. Zaid kumpul-kumpul di imah dulurna hajatan. Aya hajatan mah pan make seragaman ai para hiangan mah di Bandung mah. Bandung Garut Tasikmalaya disebut pagar ayu make seragam, keluarga seragam, pagar ayu seragam kabeh make seragam. Nah, Isya brak kabeh arees capek. Kizaid ngolosot kadinya di delean ku Kizaid mana pemajikan aing wah ieu di sisi si akur majuna kabeh atuh terus bae ditumpakan ku Kizaid porosotkeun lah ukuran handapna doang setik diporosotkeun henteu kabeh asal etana bae geus langsung ku Kizaid dipigawe eta di jelema henteu ahan deui. Maksudnya meureun karasa ieu saha henteu deui. Meureun ja akur meureun kahayangna. Teu beres. Barang geus beres dicaangkeun ku nyana. Trek. Ieu mah lain pamajikan aing mah tatanggana. Alhamdulillah. Sial Kizaid goblok biasa. Goblok teh Kizaid masyaallah. Kayak urusan hukum subhat engke didababna kumaha ya. Ieu mah keur carita Kizaid kasalahan pajar pamajikanna pedah seragam manana akur ditumpakan ternyata orang tatanggana berarti kasalahan nyangka pamajikan orang lain teu wajiban. Teu wajib atuh ja kasalahan. Atuh teu wajib dihaja kasalahan sama atuh. Ya Allah, atawa kieu Zaid nikah jeung hiji awewe ngaran Sarwiti begitu ditikah beres nikah terus we atuh rejeung barang rejeung sabulan diteliti awalna ge diteliti ngan kan loba nu nipu ku ari mah Zaid bobogohan jeung Sarwiti lantaran Ki Zaid orang Lampung Sarwiti orang Jawa Timur ketemulah di Priuk asam di gunung garam di laut ketemu di Priuk ieu sarua Zaid orang Lampung Sarwiti orang Jawa Timur kapanggih di kampung Priuk kawin nanya heula wit aslinya lu dari mana sih? Saya Lampung. Bapak lu masih ada? Bapak saya tuh ada. Status saya janda. Jandanya janda punya anak apa enggak? Belum. Maksudnya udah punya anak belum. Oh berarti belum turun mesin loh. Belum. Oh kos motor Honda we. Maksudnya turun mesin di kotor ya waktu. Ya Allah, hubungan saya hubungan dikawin. Nah, wait, itu kalau mau kawin mah kan ada walinya. Iya nggak apa-apa, nanti bapak saya suruh kesini aja. Iya dah nggak apa-apa. Nah kawin lah di dia, bapakna digeroken ka dia. Kawin baik. Barang sabulan kajahoan horenganan Sarwiti manipu eta lain bapakna kalauhna.
Orang bapak nama di Jawa Timur atuh teu dibejaan sama sekali. Hayang gegeraan nikah prosesna lah geus bae diakukeun bapak bae ditanya ku Ki Zadia, ini bapaknya? Iya. Oh iya, punya anak berapa? 3 cek nanti. Mandal mah nyong sabaraha. Geus bae biasa nipu ieu ngaran dibere duit ku Sarwiti. Saya nikah tah jadi kasalahan Zaid kawin ka Sarwiti, horeng teu diwalian jawali nama di Jawa Timur. Diakukeun we tatangga nu aya teh walina. Atau nyieun di Jakarta sahabela bawa ka dia walina. Nah ieu Ki Zaid kasalahan pertikahan berarti subhat jihad eta teu wajiban sarua bae tujuannya nama teu salah teu naon bat. Mun Sarwiti nama salah ieu Zaid. Tuh kitu. Masya Allah. Kesimpulan nama aya hiji jelema zina ngasupkeun bobogaan kana parji awewe nu diharamkeun zina ngaranna memang asli hakikat ge zina lain kasalahan jeung lain pamajikanana dina hakikat bener-bener zina nyana teh asung tina subat lain subhat terhirupkeun yujibul hada Zaid wajib jihad Hindun Zainab wajib jihad. Masya Allah, iya teu jalan. Dicaritakeun teu jalan geus sing hade urang ulah sampaikeun ka zina lantaran di dunia teu selesai, di Rabbul Jalil bakal diselesaikeun. Naudzubillah min zalik wa min zalik. Jaga sing hade. Persinahan lain mah geus macem-macem baheula mah sumpat sumput percis kos di zaman jahiliyah masang pelangan baheula mah pelangna langsung dihareupeun tempat kuarima melalui SMS melalui HP nawarkeun diri. Masya Allah mimiti gambar nama ke jilbab pencet deui gambar kedua jilbaban pencet deui geus teu make rok pencet deui teu make baju pencet deui wala kutang wala beha wala sembak istuni ngeborosol kos orok bae eta di HP eta kos kitu bener kan sia jauh nyana tarolol masang tarif sabaraha kala jipedi tarif ada aing ge nyaho tingana aju kunyana ditawar tolol. Kelas bintang film internasional hargana geus aya. Kelas bintang film nasional geus aya. Kelas bintang film figuran geus aya. Kelas anak jalanan geus aya. Berbagai kelas geus aya. Baheula mah urang kudu ka hotel, deuleuan ku urang di buku hotel. Urang teh akan asup ka hotel berbagai kelas. Aya hotelna kakarak nah tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 mah tah mah bener-bener ngees teh mah ka dinya. Ngees tapi tingkat 4, tingkat 5 ka ditu geus lain ngees. Ditanya butuh selimut Pak. Sugan teh selimut naon? Orang selimut air ramuan. Atuh kula-ula di hotel kula kan urang Garut kula mah ieu urang Garut pamajikan ka Cipanas coba ge di Cipanas Garut nu jualan selimut ambual aya ti mimiti selimut hideung datang ka nu koneng aya eta Cipanas Garut. Masya Allah karim mentak satu sisi kadang-kadang orang butuh untuk rekreasi ke tempat gitu di sisi lain dipakai kos karari itu menceritakan Ciamis, Tasikmalaya, daerah-daerah tiris, geus pugu Bandung Parahyangan, Cipanas geus Ambalaya, Jakarta geus kabeh na tempat zina. Baheula mah masih sumput salindung. Keur zaman kula mah santren di Garut, naik bus Merdeka Bahagia PPAP baheula mah sakitu. Turun Kramat Jati, naik kitu di mana kitu ngaranna Cililitan, turun di Kebon Kelapa. Padahal kudu ka Cicaheum harita teh ngan kulantaran hayang naik tol. Jalan tol anyar Jagorawi, geus Kerabat Jati naik. Padahal hese deui eta ti Kebon Kelapa ka Cicaheum mah hese. Nya mau timbal nya berat. Geus babayang tol kali ya datangna. Kebon Kelapa ke Kebon Kelapa naik angkot Ejo datang ka Cicaheum baheula mah kitu.
eta teh keur carita kieu di mobil teh Jakarta kadang aya polisi eta teh nempuan tukang-tukang koran tukang majalah didiliran lamun aya gambar-gambar porno langsung tewak baheula masih hebat ke tahun 81 82 masih hebat kene aya kene operasi tentang gambar-gambar nu kos karari itu kadang-kadang kan urang kieu bae tukang majalah teh Pak noel ka urang sugan teh naon dibukakeun mau cik urang gaji mau dan enggak nih itu pengalaman kula itu mah langsung zaman masantren tadi Cililitan teh gitu dah kadang digerogol kene kan gede ke Grogol naik Gamadi datang itu naik bus kota ke Cililitan eta di jalan tukang koran tukang majalah noel we ka urang set nyedak teh gitu nyedak ka urang dan sugan teh naon dia lagi mau idola gue rada kebel neulana enggak sebab kula emang nyaing dik mondok melinu kitu sakate teh kecuali nyana mere ka urang hadiah lain deui deui keur carita pengalaman kula eta teh sok aya operasi polisi teh baheula mah hebat kuari mah jeung polisi-polisina meuli nu kos kitu meuli polisina bahkan jualan polisina ge jualan da kumaha aja mangga acak-acakan bari sebab naon atuh pan terus teh katahan bari mah melalui HP baheula bawa HP nu kos kitu bae baheula mah masih hebat kene aya operasi kuari atuh HP geus asa nyaritakeunana mantak lamun boga anak kuari teu masantren deleukeun ke kaditu akidahna sakadar sekolah SD SMP SMA pugu di SMP geus zararina mun teu masantren rugi lantaran engke cilaka jang dirina kula ngan sakadar ngabejaan doang kadituna wallahu alam bakal kumaha ieu mah perzinahan geus hambalaya masantren marada deres we jangan ngadenge tentang hukuman zina ngadenge neraka dan lain sebagainya rada ngerenyet nyana alhamdulillah masih kena aya jelema anu masantrenkeun anak anu ulah aya ketemu anjeun awewe khusus bae pesantren lagu lah pesantren modern emang salah lain salah kapangide aja nu sadar itu cek kiaina ge atuh tamatu nganjang resmi lain salah ngan bab kos kituna dekat tulungan nah ieu perzinahan kumaha lamun dubur wa duburu zakarin wallahu a'lam